Euy. Lumayan gajian di amang urang. Meskipun gawe ulah ulin penting ge, yang penting cair we. Duh. Kira-kira kemana ya euy? Cair gitu euy. Wah. Euy. Sagara buat kieu urang teh euy. Geus gajian pun beli jajanan hunggul euy. Kieu mah kudu ka mana nya euy kira-kira ya. Duh, urang teh lapar euy. Dua peuting cendahar, eta ka jeruk. Una bogana duit teh ka mana? Nyapa kitu? Bisa digebugan ieu teh. Lumayan euy keur nyawa ublag 3 peutingan mah yeuh. Haji si Adok wajib deketan euy. Sidun euy. Dawa Don, agak Don. Alhamdulillah si Dok. Besok cing. Mana yuk? Iya, alhamdulillah. Naon mana yuk? Datang. Buat rebut Lah parong teh di sedahar 22 peuting mah nyalintuh kieu sedahar 22 peuting Asli. pegang. Asli cek nada satik mah. Hari ngopi met geus direbut. Mana? Mana ya? Ngeunah da dahareun mahal 50 juta. Dan gawe peuting orang yang Naon ya? Cik kali heula atuh. aneh sagala di dahar. Nuhun urang teh. Iya we ya, opi. Datang kieu ya. Daripada barang dahar wae mah Don. Mana nyase teh Don euy. Nyasa naon gitu? Urang ulin Don ayeuna mah rek. Mun nyase mah ke Gunung Tilu. Nah, heeh. Gimana Gunung Tilu teh? Nyeta orang kita apa Gunung Tilu teh? Mana apa tuh Gunung Tilu di mana? Nyeta orang kita apa tuh? Pegawai tukang dahar. Euy, dahar hayo i. Gunung Tilu teh apa? Hayang genyut. Yang gedut. Tapi tenang, Dun. Nah, Naon tah? boga alat canggih, kalem. Oh, Bisa ditempuhnya. Tuh. Apa tieu gunana naon? naon teh? Tanya Bah Google. Tak gua, Heeh. Nah, tanya ke Bah Google, ini mah canggih, jalan bisa kepanggih dek mana ge. Yang tenang. Nah, boga bekal urang tah. Cuma yang bukan culik lah. Aman pokoknya orang geus gajian di amang urang ladang tumedang ulin peuting ge. Gede duitna cair tuh. Ayo tuh ini. Ayo. Ayo tuh. Ayo tuh. Enggak ayo. Nah, San. Oke Google, jalan menuju Gunung 3. Dari sini, belok kanan. Mana? Ayo, belok kanan. Sam, belok kanan. Oke, Google, belok kiri apa lurus? Belok kiri. Nah, belok kiri San, ayo San. Kiri. Cek urang oke mau salah Google mah akurat pokoknya mah yuk. Pokoknya mah Google mah mau pikirkannya sabkeun pokoknya mah higienis bermutu bermanfaat. Lurus terus. Nah, aku nu cerita selebak. Geus nu ngomong pikirkan juga pokoknya mah Oke, tapi kurang. Mungkin ngeredak lapar teh. geus lapar-lapar nu batur Hayang jeruk udah. batur. Ibu ngomongin ya tuturkan juga bisa kabur ka Lurus terus. tuh lurus nih. Lurus terus.
belok kanan, bego, di depan ada solokan. Dok, Naon situ? nah apa ini juga tuh cigendek karek ngacigendek murok bagong ya mah. Ngeus tuturkeun bugal pokona mah tong ngomong ayo ah. Ayo we. Bugal teh ya. Ieu euy. Mau masalah jalan ke bugal euy. Tapi dak piraku euy pokona mah akurat bugal teh geus kasohor sa Indonesia sadunia. Maaf nur terpercaya euy. Kita napi-napi ah. Selamat, Anda memasuki area Gunung 3. Ah, San. Bugal geus sabajaan geus memasuki area Gunung 3 euy. Gunung itu euy. Anjing ieu mah sawah. Buka mata atau adok, di depan lihat. Ayo Gunung 3 mana ron ka sawah euy. Alasan ieu mah bugal kudu bere pelajaran ku aing. Gal, mana Gunung 3 na? Aing mah lindek gacong ka sawah. Maksudnya gini, Gunung Cikuray 1, Gunung Guntur 1 dan satu lagi Gunung Gede. Goblok ngajawab teh. Aing mah lain hayang ningali Gunung 3, Cikuray, Guntur, Gunung Gede. Di mah aing kadeuleu. Aing mah di mana lain ka sawah ieu teh. Dasar si Biasa, adok anu bego, mah. hahaha Persiapan kena orang kontrol ku tipu. aing juga di mana ieu ya. Ayolah urang penglapar opi ku urang nanti. Tugalna. Anjing, aing lain hayang ka sawah goblok hayang ka Gunung 3. Ini ngaruh itu ka sawah. Kaput. Aing sana jauh-jauhan.